Tidak mudah untuk memahami atau memaklumi pasangan. Ketika memutuskan untuk berpisah, maka kesempatan untuk berpisah lagi dan lagi. Tapi ketika memaklumi dan bertahan, maka sampai ajal memisahkan akan tetap di satu hati. Konsep rumahku adalah recycling atau mendaur ulang. Hartina manfaatkeun anu aya, sakira manfaat tur bisa keneh dipake mah pake we eta. Atawa lamun meuli nu anyar mahal, aya nu urut bari murah. Nya eta we bisa dimanfaatkeun urang meuli anu urut bari murah. Tah kitu pamajikan atawa salaki oge. Lain urut batur maksudna nya, ieu mah urut sorangan kitu tah. Nu geus aya di imah eta manfaatkeun. Pek gunakeun sakumaha mistina. Dalam neangan anu anyar bari mahal mah tangel. Kaharti meureun nepi ka lebah dieu nya. Nalika salaki atau pamajikan anu anyar teh berarti urang kudu adaptasi deui. Kalawan adaptasina dina sagala widang. Adaptasi jeung anak namun boga anak, jeung indung bapakna, jeung kulawargana, dulur-dulurna, bahkan jeung lingkungan anak. Deui jeung manehanana nu kakara panggih dina nalika kakolotan siga kieu. Ngan lamun urang rek ngarti, maklum, faham, kalaya narima apa adanya, maka nepi ka pakotrek itu bakal jeung manehna saterusna. Matak pantes bahasana dina mukodimah, nalika urang mutuskeun pikeun pisah jeung manehna, maka kesempatan jang pisah deui jeung nu sejen teh jeung nu anyar teh loba pisan, gede pisan kesempatanana. Kukituna anu can pernah papisah mah tong wani-wani hayang pisah. Anapun kanu enggeus ampun paralun, lain arek ngahukuman atawa ngejaz ceuk bahasa ayeuna mah kitunya. Da kumaha deui. Kasauran pun guru ti Manunjaya uwa ajengan almagfurlah, katampi ti indung kuring, katampi ti uwa ajengan kieu kasauranana. Hadirin wal hadirat sarerea, sing gede hampura kanu jadi pamajikan, kanu jadi salaki. Sing lair aisan ulah getas harupateun. Sakira pamajikan anjeun ukur nyorongot, ukur nyentak, ukur baeud mah hampura wae. Ngan lamun nepikeun kalacur jeung salaki batur jeung lalaki sejen, tah eta mah ulah samat kaniaya pegatkeun wae. Tah kitu dongeng pun biang kasauran ti pun guru almagfurlah. Yuk mudah-mudahan urang sarerea bisa ngambil hikmahna tina ieu carita sing dipaparinan sakinah mawadah warohmah dina rumah tangga. Permios.